Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Saraswati ngageter hatena, sumambat kanu maha kawasa, miharep sangkan anu jadi salaki salamet aya dina panang tayungan anu maha kawasa. Gusti nu aku abdi neda ka salira margi anjeun mah anu maha segala rupina, muga pun lancar tetep di tang tayungan aya dina kasalametan. Salaki abdi sanes jalma jahat bet asa piraku kedah janten korban tinakan jalma jahat. Gusti nu aku muga pun lancar disalamatkeun. Saraswati henteu beda jeung anu sejen, henteu sirikna bari ejeung nahan napas mangsa ngabandungan lumakuna tarung dina waktu harita. Si topeng mayit maju ngalengkah ka lebah Sirawing, ngalengkahna lalaunan siga anu berat, maju salengkah-salengkah bari jeung leungeun kencak jeung katuhuna didorongkeun pilih genti ka lebah Sirawing. Wush, wush. Kakuatan puncak tanaga lapisan si topeng mayit anu kaluar pilih genti tina leungeun kencak jeung leungeun anu katuhuna nebak kana badan Sirawing. Si topeng mayit bisa ngarasakeun ayana kakuatan anu teu katingali anu mager tangtungan badan Sirawing ngajadikeun kakuatan puncak si topeng mayit teu bisa nembus langsung. Lengkah suku si topeng mayit katingali beuki berat, sedengkeun Sirawing katingali awakna ngageleter. Beuki lila si topeng mayit beuki deukeut jarakna ka lebah Sirawing anu masih keneh ajeg dina tangtunganana. Kakuatan puncakna tanaga lapisan si topeng mayit tetela mampu nembus kekuatan anu mager kana tangtungan Sirawing. Wush, wush. Si topeng mayit tonjokan leungeun kencak katuhuna nebarkeun angin anu kuat, gancang ditahan ku leungeun Sirawing. Des, des. Gerakan anu dilakukeun ku si topeng mayit jeung Sirawing sarua kendorna. Waktu dua leungeun patarema terus jadi napal lir upama anu kena kana leugeut. Duanana pada ting geleter awakna.
Dua kekuatan puncak tanaga lapisan dina waktu harita bantro. Belesak. Sanajan taneuh garing jeung teas anu ditincak ku anu keur tarung. Pangaruh bantrokan dua kekuatan puncak ngajadikeun suku Sirawing jeung suku Si Topeng Mayit pada ting belesek kana jero taneuh saking kurosa-rosana dua kekuatan tanaga lapisan anu harita bantro. Dua leungeun masing-masing anu patarema beuki kuat ngageleterna. Katingali suku Sirawing jeung Si Topeng Mayit ting belesek deui leuwih jero nepikeun ka samat bitis. Belesak. Kesang katingali ngagarajag basihan awak eta dua jalma anu keur tarung dina kekuatan puncakna. Belesak. Ngabelesak deui, ngajeroan deui nepikeun ka samat tuur Sirawing jeung Si Topeng Mayit. Tina sela-sela juru bibirna ngalai getih anu masih haneut keneh. Kabeh anu ngabandungan kana lumangsungna eta tarung, merhatikeun sapinuhna kana eta kajadian, hate masing-masing pada keketegan. Sokomo ti pihak kulawarga Sirawing mah, sabab ngarti tarung pamungkas anu keur lumangsung ayeuna leuwih bahaya jeung tibatan tarung biasa. Kajadian saterusna, Sirawing jeung Si Topeng Mayit pada ngagero tari, dituturkeun ku awakna anu pada ngangkat ka luhur, ngajaul ka tukang terus ting jarengkang. Wah! Cengkang, gedebut. Dua nana dina waktu harita ting karedebut rubuh. Sirawing anu leuwih teu heula ngoneal hudang lalaunan, terus diuk sila luhur taneuh bari ngatur renghapan napasna. Si Topeng Mayit oge teu dila katingali ngalakukeun tindakan anu sarua. Getih anu ngalai tina sela-sela bibir masing-masing masihan kana gadona. Dua nana jadi diuk sila pahareup-hareup dina jarak anu henteu pati anggang. Dua nana pada diuk sila bari meuremkeun panonna jeung ngatur renghapan napasna. Rada lila oge lumangsungna eta kaayaan. Katingali Sirawing anu pangheulana cengkat tina diukna terus nangtung, dituturkeun ku Si Topeng Mayit anu ngalakukeun tindakan anu sarua. Tangtungan Sirawing jeung Si Topeng Mayit teu bisa pancuh ajeg. Dua sukuna pada ting geleter. Si Topeng Mayit anu pangheulana nyolonton ka hareup terus rubuh. Solonton, gebut. Gancang diburu ku Mbah Cabati Sakti jeung Laras Anting, terus digondeng bari dihudangkeun. Sedengkeun Sirawing memeh rubuh geus digondeng manten ku Jaka Sinangling jeung Ayu Mangan. Sanajan dina kaayaan bari jeung ripu, ngomong oge pegat-pegat, Si Topeng Mayit masih keneh bisa nyarita ditujukeun ka Sirawing. Rawing, ieu tarung can aya kapastian saha anu unggul, di mana geus pulih kakuatan urang tarung kudu diteruskeun. Andika diberi kesempatan bikin mulihkeun kekuatan, mulihkeun heula kekuatan Andika Rawing. Geus kitu mah Si Topeng Mayit muterkeun paneteupna ka anggota Topeng Laras. Ka Andika sakabeh ayeuna ulah aya anu wani ngaganggu ka Sirawing. Sakulawarga mangsa ninggalkeun ieu patempatan. Ingatkeun ulah aya anu wani ngalanggar. Si Topeng Mayit beuki ripuh renghapan napasna, terus nyarita deui ditujukeun ka Sirawing. Rawing, kitu putusan diri kula, pulihkeun kekuatan Andika, engke
urang teruskeun ieu tarung. Sok geura mulang. Si Topeng Mayit geus kitu mamenta dibawa asup ka jero imah. Sedengkeun si Rawing geus teu loba omong. Harita digondeng ku Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti terus ninggalkeun eta patempatan. Sakabeh anggota paguron Topeng Laras memang tunduk kana parentah si Topeng Mayit. Buktina eueuh anu wanian ganggu ka si Rawing jeung kulawargana mangsa ninggalkeun eta patempatan. Bari sajaroning lumampah sanggeusna jauh ninggalkeun paguron Topeng Laras. Si Rawing jeung anu sejena ngadon leureuh. Si Rawing ngabagikeun paneuteup ka pamajikan, anak jeung minantuna teu lila terus nyarita. Pikeun mulihkeun kakuatan. Wayahna ulah dibawa bari ka lembur. Saraswati neuteup ka salakina, tetepan anu ngandung rasa kasalempangan. Kieu be atuh Kang Rawing. Margi kaayaan Kang Rawing dina waktos ayeuna nyandangan tatu di jero. Mending kene dilemurkan. Urang wangsul ka lembur cek abdi mah. Ulah. Akang teu satuju. Janten maksad Kang Rawing. Balai ka mana atuh Kang? Ari sanes wangsul ka lembur, teras bade ka mana? Bawa akang ka Guha Legok Panamping, tempat akang ngumpi diri. Di dinya akang rek leureuh keur mulihkeun kakuatan. Kudu diguguyeuh ka hayang akang Raswati. Saraswati jeung Jaka Sinangling katut Ayu Manganti silih teuteup. Tetela si Rawing embungeun dibawa balik ka lembur, tapi kalakah menta dianterkeun ka Guha Legok Panamping. Jaka Sinangling nyobaan ngarojong omongan Saraswati anu jadi indungna. Ama, ari sanggem abdi mah mending keneh di lembur, tibatan di tempat anu tebih ka ditu ka dieu mah, seperti di Guha Legok Panamping ama. Ayu Manganti milu mairan caritaan. Laras ama, kayaan salira kedah aya anu ngalandongan. Upami di Guha Legok Panamping mah saha atuh anu tiasa ngalandongan panginten ama? Keukeuhnya nu matak milih Guha Legok Panamping. Ngalah sepi, ngalah tenang, jeung eta tempat geus matuh paranti lumpi diri ama. Teu kudu riweuh jeung bingung. Anterkeun ka Guha Legok Panamping, terus tinggalkeun we sorangan. Hitep duaan jeung indung hitep barari ka lemburnya. Di mana ama geus jagjag oge pulih kakuatan. Ama pasti balik ka pilemburan ka harti. Si Rawing tandes dina sikep jeung caritaanana. Ngomongna bari jeung dibarung ku semengir nahan ka nyeri. Lantaran dada karasa liru upama anu remek tulang-tulangna. Saraswati narik napas panjang. Kangaranan anu jadi salaki geus nangtukeun sikep anu saperti kitu. Manehna memang geus teu bisa kumaha. Pangna kitu oge pasti geus bisa kaukur kuno jadi salaki. Bisa tenang dina mulihkeun kakuatan jeung ngubaran tatu di jerona. Kitu ceuk pikirna Saraswati harita. Saraswati terus kedal di lisan lalaunan. Ya, upami kitu mah putusan ti Kang Rawing. Teu sawios, abdi sareng barudak moal bade baha. Nanging ceuk pikiran abdi mah, Kang Rawing teh kedah ari aya nu ngarencangan mah Kang. Bet kumaha lodelnya. Akang mung dipaturan Saraswati. Lain teu narima kalakanya ti kulawarga. Ngan ka akang malah moal bisa tenang. Sing percaya akang lain sakali dua kali ngumpi diri di eta tempat. Sok urang ngeureuh deui nya. Urang kalau Guha Legok Panamping. Kunaon ieu teh?
ngalon ngarelu. Dada ngajenghak ieu. Nu mata ulah seuri oge nya. Ayo teruskeun lumampahna. Si Rawing terus ngajakan deui Indit ka kulawargana. Kalawan tujuan anu pasti nyata guhalgok panampi. Caturkeun di paguron topeng laras. Si topeng mayit diukna ngunjar bari awakna nyanda. Diriung ku jago-jago kepercayaanana Mbah Camati Sakti jeung Laras Anting anu tadi ngagondeng dariuk gigireunana si topeng mayit. Telila si topeng mayit terus nyarita. Hebat si Rawing. Bener-bener hebat. Kakara ayeuna pangicing lawan anu mampu ngimbangan ilmu jeung kakuatan kula. Tapi tarung memang can aya dina kapastian. Mbah Camati Sakti si setan galunggung netep ka si topeng mayit telila terus nyarita. Jadi maksud panggersa engke di mana pulih kekuatan tarung teh bakal dilakukeun deui panginten kitunya. Bener. Ayeuna kula geus nyaho kana kekuatan si Rawing pamungkasna. Jadi aya keneh waktu jeung kasempetan pikeun mulihkeun kekuatan sarta leuwih ngaronjatkeun ilmu jeung kekuatan kula di mana tarung deui jeung si Rawing kudu binasa kulengeun kula. Laras Anting harita milu mairan caritaan. Padahal mah tadi Kang kesempatan kan urang ngelakukan tindakan ka si Rawing jeung kulawargana. Henteu kudu susah-susah akang mulihkeun heula kekuatan Kang. Si topeng mayit gideug bari terus nyarita deui. Henteu bisa kitu Laras. Akang teu panuju upamana pikeun ka ngalakukeun tindakan anu saperti kitu. Tapi Kang, jalma seperti si Rawing sakuduna geus teu bisa dibere diampun Kang. Kang ngaranan geus ripuh kitu mah kayanana. Teu bisa Laras. Karena hati akang moal suka jeung sugema. Upama ajalna si Rawing ku cara anu saperti kitu. Ieu aya hubunganana jeung ajen diri kahormatan akang. Salaku jago anu bener-bener kudu sajati. Ingetkeun, akang pamimpin di ieu paguron anu boga hak ngatur segala rupa katangtuan. Laras Anting geus teu bisa nyarita deui. Sanajan kaayaan si topeng mayit geus ripuh nyandangan tatu di jero anu berat balukar tarung dina kekuatan ilmu pamungkas jeung si Rawing. Tapi tetep henteu bisa robah sikep jeung pamadeganana. Mbah Camati Sakti ungut-ungutan terus nyarita deui. Nya ari kitu mah putusan ti pangarsa. Kadang anggota mah sakuduna tunduk jeung patuh kamu anu jadi pimpinan. Ngan iraha tah kira-kira mah yo. Dipaju deui ngeunaan tarung jeung si Rawing teh. Si topeng mayit ngahulang sakedeung siga anu keur mikir. Netep ka Mbah Camati Sakti telila terus nyarita. Pikeun mulihkeun kekuatan memang can bisa dipastikeun waktuna. Nu jelas moal bisa dina waktu sakedeung. Ieu tatu di jero cukup berat Mbah Camati.
masih kene untung kula terus ajal babarengan oge jeung si Rawing. Oh, nyatu hari kitu mah teu naon pangarsa. Nya, keun urusan barudak mah kula be anu bakal ngawakilan pangarsa. Nu pastina oge teu meunang diganggu nya. Bener Mbah Camati. Kula rek ngermaneh di jero kamar. Kalawan teu meunang diganggu kajaba lamun kula anu butuh atawa aya kaperluan. Tah jadi salila akang mulihkeun kekuatan. Omat ulah diganggu laras. Laras anting tembong dina waktu harita ungeuk bari terus ngawalon. Amanat teh akang, ku abdi bakal diperatoskeun ka. Pastina oge moal aya nu wani ganggu dina mangsana salira mulihkeun kekuatan. Tah ayeuna mah gondeng sakali deui asup ka kamar. Jajabkeun ka kamar. Si Topeng Mayit menta dijajabkeun ka kamarna. Geus beres merenahkeun si Topeng Mayit di jero kamarna anu malah terus ngeremane. Mbah Camati Sakti jeung Laras Anting katut Aji Sutra baradami deui tiluan henteu badami jeung anu sejena. Laras Anting anu harita cumarita. Tah, kumaha kitu geuningan sikap jeung pamadegan si Topeng Mayit teh anger teu bisa robah. Sedangkan mulih kakuatan teh pastina oge moal dina waktu anu sakedeung. Si Rawing kaayana oge sarua. Nu mata kesempatan anu hade ieu mah cek abdi mah nya, Mbah Camati. Kesempatan anu hade kumaha maksud Nyimas teh? Nya, kesempatan anu hade pikeun ngalaksanakeun maksud atawa rarancang urang teh ngeunaan kulawargana si Rawing. Aji Sutra nyerenge seuri. Kadenge Aji Sutra milu mairan caritaan. Jadi kieu ye maksud Laras Anting teh Ki Guru. Meungpeung si Rawing keur nyandangan tatu di jero anu kalintang beratna. Nya, saperti halna kaayaan si Topeng Mayit di dieu. Jadi kesempatan urang ya anu hade pikeun ngabinasakeun si Rawing sakaligus jeung kulawargana. Nya kitu meureunan nya maksud Laras teh. Bener kitu pisan Kang Aji. Kangaranan engke si Topeng Mayit geus pulih deui kakuatan mah. Si Topeng Mayit geus pulih deui kakuatan, tapi si Rawing jeung kulawargana geus dipialaan tumpur ludes mah. Rek naon deui? Piraku kudu ngahirupkeun di jalma anu geus paeh mah. Saha anu bisa ngahirupkeun jalma anu geus paeh? Mbah Camati Sakti ungut-ungutan bisa ngarti kana maksud caritaan Laras Anting. Anu hatena keukeuh panasaran lamun teu numpur ludeskeun kulawargana si Rawing. Malah sakaligus jeung si Rawingna anu bisa dipastikeun moal bisa ngalawan da puguh keur nandangan tatu di jero anu berat. Mbah Camati Sakti terus nyarita. Kulang ngerti Nyimas. Tah, pikeun ngawujudkeun eta pamaksudan geus teu kudu menta bantuan ka barudak sagala rupanya. Eta mah bisa ngelemetnya ku kula duaan jeung Aji Sutra. Sabab geus kaukur. Sanajan si Jaka Sinangling jeung si Ayu Manganti oge si Saraswati indungna nya maju babarengan. Kula moal make kudu rempam. Sanajan tiluanana maju babarengan moal mampu ngimbangan ajen pangarti kula. Malah tindakan anu kudu dilakukeun teh kudu ngelemet dedemitannya. Bisingke malah bocor kadenge ku si Topeng Mayit beuki leuwih barabe keur urangna. Laras Anting nyerenge seuri panuju pisan sigana teh ngadenge caritaan ti Mbah Camati Sakti saperti kitu. Tah, satuju pisan kuring mah kana jalan eta pamikiran teh Mbah. Memang kudu lantip seperti kitu Mbah. Ku cara ngalamet atawa dedemitan seperti kitu malah ari eueuh anu nganyawankeun mah anggota anu secet. Meureun dina waktuna si Topeng Mayit geus pulih deui kakuatan disebutkeun ku urang teh nyaho moal bisa naon-naon meureunan.
alus tah panuju tah kana eta pamaksudan tinakan Mbah teh Mbah. Atuh ari urang mah tiluan pasti da oge saha teh jeung sapamikirannya moal make jeung pakia-kia. Kangaranan si Rawing jeung kulawargana memang kudu buru-buru diperenan, kudu buru-buru ditumpur ludeskeun nya. Aji Sutra kadenge harita nyarita deui. Ngan tetep ye Mbak, anu kudu jadi bahan pamikiran teh ngeunaan ieu ye, ulah nepikeun kang ngaranapan deui kajadian urang disamarkeun panenjo saperti anu karanapan waktu keur ngabinasakeun si Jaka Sinangling. Nu matak urang kudu nyaho ye, saha benerna anu ngabantu jeung nulungan si Jaka Sinangling. Laras Anting ngarojong kana omongan Aji Sutra anu jadi lanceukna. Naon anu dilisankeun ku Kang Aji bener Mbah Camati, ulah tepikeun ka hese capek tapi teu kapake. Ngahamur-hamur waktu jeung tanaga anu teu puguh akhirna mah. Cik cek Mbah Camati, kumaha si Jaka Sinangling bisa nepikeun ka kitu Mbah? Mbah Camati Sakti ngahulang deui, mikir sigana mah, ungut-ungutan, teu lila terus nyarita deui. Memang bener oge Sutra. Urang memeh ngalakukeun tindakan leuwih ti heula kudu nyaho saha sabenerna anu geus ngabantu jeung nulungan si Jaka Sinangling nya. Ngantang tu anu mampu nganyahoankeunana kudu jelema anu ahli dina hal kagaiban deuleu euy. Sabab dewek boga ijilan anu geus mampu nyamarkeun panenjo lain jelema pastina oge nya. Laras Anting dina waktu harita anu nyarita deui. Mun kitu mah kudu bisa panggih heula atuh Mbah. Saha anu geus ngebantu si Jaka Sinangling teh nya. Mun geus bisa panggih sarta sakirana bakal mampu diungkulan mah, kakara di dinya urang ngalakukeun tindakan. Tenang. Tenang Imas. Ngeunaan hal eta henteu kudu make bingung-bingungnya. Sabab kula memang boga jelemana anu ahli dina kagaibannya. Malah kawilang lain jalma anu sejen, tapi adi sorangan anu nelah Ki Jalumpit. Aji Sutra jeung Laras Anting jadi panuju hatena geus meunang jawaban ti Mbah Camati Sakti saperti kitu. Caturkeun harita si Rawing anu keukeuh menta dianterkeun ka guha legok panamping waktu tepi ka tempat anu dituju. Memeh asup ka jero guha, harita si Rawing terus amanat heula ka kulawargana. Ayeuna geus tepi ka tempat anu dituju. Nyata guha legok panamping. Keun asup mah bisa keneh ka jero nya teu kudu dianterkeun. Ngan anu jelas wayahna we pamajikan Akang Saraswati nya oge hidup duaan yeuh anak jeung minantu marulang weh nya ka pilemburan. Keun sing percaya da moal aya naon-naonnya. Saraswati dina waktu harita neuteup antep ka si Rawing anu jadi salakina teu lila terus kedalisan. Nah laras Kang Rawing teh henteu kedah aya anu ngarencangan di dieu Kang. Engke bilih aya naon-naon ari aya nu ngarencangan mapan moal cuang ciang teuing Kang. Tuh seri teh gajeng hak ieu teh tuh gajeng hak weh bala ulah nganggap Akang budak leutik Saraswati. Lain kakara ayeuna apan Akang cicing ngumpi diri di jero guha teh nya. Geus henteu kudu salempang deui Saraswati. Nanging kaayaan ayeuna benten Kang. Dina waktos kamari-kamari mah numpi diri pan Kang Rawing teh dina kaayaan sehat. Ayeuna mah apan keur nyandangan tatu di jero anu berat Kang. Janten tetep aya kasalempangan mah. Jaka Sinangling milu ngarojong kana caritaan anu jadi indungna. Leres Amah, sawios abdi be atuh ngiring ngarencangan di dieu upami Amah teu kaabotan mah nya. Ari direncangan ku abdi mah pan amat tiasa miwara upami teh mah aya kaparjogian da kaayaan amat teh panuju teh sehat Amah.
kau peseri dadang ajeng hak deui nu matak entong nyieun piseurieun ditarimakeun perhatian jeung kanyaah mahnya ngan tetep geus jadi katangtuan kudu sorangan ya ngarah tenang jeung jongjon sing percayanya di mana geus pulih kekuatan bakal balik ke lembur. Saraswati masih kene tumanya bangun anu panasaran. Sabaraha dinten kinten-kinten Kang Rawi. Kang Rawi ngumpi diri di dieu teh. Nya saceng harna we nya sacageurna da anu boga cageurna oge pan lain akang nu jelas akang usaha sakuat tanaga pikeun mulihkeun kakuatan nu matak teu waka bisa nyarita sababaraha poe akang lila di dieu nya nu jelas di mana geus sehat pasti akang baliknya damanya hantem di dieu terus-terusan akang oge engke bakal sono atuh ka anak jeung pamajikan. Saraswati geus kitu sikep jeung pamadegan salaki nama moal bisa naon-naon deui apal kana adat tabeat anu jadi salakina. Ya upami tos kitu mah putusan ti Kang Rawi teu sawios atuh Kang. Abdi sareng barudak ayeuna wangsul meureunannya ka pilemburan muga be sing egal damang deui pulih sabihari deui Kang. Geus kitu mah Saraswati terus ngajakan Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti pikeun ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun si Rawing dina lengka sukuna anu jumarigje harita asup ka jero guha legok panami.